Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dina rasanayana kanggilang tiasa tepang danggude dina pedaran acara Dongeng Sunda. Buka pidangkeun di channel YouTube Kamemet Kasugri Sadayana nyaeta GDS Galura Dongeng Sunda. Wanggit kiwari kanggilang baris medar hiji carita anu masih cariosna ditulis ku Aan Merdeka Permana anu judulna nyaeta Pahlawan Samudra. Nyarioskeun naon cenah ieu carita teh hebat aya kaitanana jeung samudra sagala. Mangga orang same-same pedar. Orang same-same Bandungan hiji carios mung sadacan kanggilang medar ieu carios kasugri pamiarsa nu mika resep tur mika tresna kana pedaran acara Dongeng Sunda ti kanggilang. Nu teu acan subscribe mangga di subscribe, oge tong hilap di like, dibagikeun sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Mangga kasugri pamiarsa orang same-same pedar hiji carita karyaan Merdeka Permana dina judul Pahlawan Samudra. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Salah seorang wartawan senior di salah saji surat kabar pangbadag di Jawa Barat nuju masih kene aya pernah medar carita kan nulis ieu buku yen inyana keur ngayakeun lampahan jurnalistik ka Mumunggang Gunung Halimun kapetingan nya milu ngampih di hiji imah nenggang di hiji leuweung nu bogana hiji aki-aki umurna 100 tahunan. Ke tungguan sagedeung atuh aki rek meuli opieun heula. Cek si Aki bari ngaleos. Tekung si 5 menit geus datang deui bari ngajingjing karesek nu eusina teh martabak endog jeung martabak asin mani masih keneh panas da barang dibuka ge haseupna ngebul. Meuli martabak ti mana Ki? Pan ieu tempat haraharaeun hiji leuweung. Cek Kang Hilman. Eueuh tukang dagang opieun di dieu mah. Aki balanjana di Batawi, pan geus saminggu di dituna. Aya karesmayan anu katelahna Jakarta Pertea. Tembal si Aki. Kang Hilman jeung baturna saprofesi ngahulang sajongjongan. Ceuk jalan pikiran normal mustahil balanja kadaharan anu masih keneh panas kajauhna. Minangka tempat rame harita teh Palabuhan Ratu tapi di Mumunggang Gunung Halimun teh jauhna melamelu. Jeba kudu ngaliwatan jalan satapak tur unggah gunung jeung ngembing pasir. Eueuh ojek da teu asup motor. Ngan lamun si Aki ngabohong eta geuning jelas martabak masih keneh ngebul. Malah anu Kang Hilman olohok madus martabak teh dimerkeun jelas alamatna di hiji tempat di Jakarta. Pan aing teh wartawan sia. Ari wartawan mikirna kudu realistik. Ngajauhan hal anu disebut gaib koma tahayul. Cek nu sejen kasugri anu boga ilmu hikmah anu sampurna teu bisa ngambah ruang jeung waktu. Jadi pikeun maraneh nama eueuh anu disebut waktu jeung tempat teh. Pangalaman si Aki eta mah ukur kejadian basajan di Mumunggang Gunung Halimun nyaba ka Jakarta balanja martabak cukup 5 menit. Apanaya nu manggihan hiji jalma kapanggih keur ibadah haji ku sasama rombongan haji di lemburna. Padahal eces eta jalma teh teu daftar munggah haji. Basa nu tepung teh balik ka lembur eta jalma teh geus aya di lembur ngan teu ngaku indit ka mamana. Cek urang Ciamis ilmu hikmah teh beuki sampurna kamampuhna beuki luhur. Pan aya jalma anu bisa nyaba ka zaman beh anu geus kalangkung sareng ngalang-langan ka zaman anu bade dongkap. Hiji penjelasan anu susah dipercaya ku tatanan pailmuan modern. Kajadian bieu mah ukur aya dina carita. Carita film fiksi ilmiah model dina film anu aya dina televisi atawa anu sok aya dina bioskop kasugri. Di Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang aya saurang warga sarja umurna 240 tahun.
Cenah alatan muhit ilmu kasemaran sesebutan sejen pikeun nyebut ilmu kasajatian hirup. Nempo warugana teh mata kuatir awakna kuru garing ngalang lawing tinggal tulang pipi kemong alatan ompong panon benta oge teu bisa nenjo buukna mahnya masih kena hideung teu loba huis. Lempang sanajan dirarampa tapi kasebut jagjag. Lamun nyarita terero tapi teteg bentes, tatag bentes. Hanjakal pinter kodek, nu matak disebut pinter kodek teh. Sakur caritaan manehna ka Bandungan ku batur, ari batur nyarita teu kadengeun. Sakalina bibir nu nyarita ditompokeun kana ceulina anggar we salah denge. Bisa jadi nu nyarita bari nompokeun ceuli teu wani nyarita tarik da bisi disangka teh sopan. Lamun sakalina aya semah ngobrol teh kudu dibarengan ku pamajikanana. Da ari kunyem biwir nu jadi pamajikan namanya eta Nini Rasni mah kabaca keur cacarita naon. Sabenerna pamajikan oge umurna mah kawilang kolot sabab geus 100 tahun leuwih. Ngandu meh pangrunguna normal keneh, panona oge awas keneh. Kisarja anu mangkuk di Kampung Cibuluh Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang teh ngaku umurna 240 tahun. Ngitung kitu teh basa ngawin Nini Rasni dina catatan lebih harita Aki Sarja teh umurna 120 tahun. Ayeuna Nini Rasni geus 100 tahun leuwih. Dikawin ku Aki Sarja teh waktu umur 14 tahun. Nya meureun Nini Rasni ge disebut leuwih ti 100 tahun. Nya ti 100 tahun teh leuwih gede pisan. Lain leuwih 1 tahun 2 tahun atawa leuwih nage welasan tahun. Nini Rasni mah pamajikan nu katilu. Nu duaan ti heubeul mah geus naringgalkeun ti heula. Aki Sarja lain turunan nu boga panjang umur panjang sabab salian ti indung bapa geus maot ratusan tahun kalewat. Oge dulur-dulurna mah kabeh cenah geus taya di kieuna. Malah anak-anakna katut incuna ge geus loba nu miheulaan. Jadi kumaha atuh bisana Aki Sarja boga umur panjang? Nya ku sabab digongorada nyuprih ilmu kajayaan teh cek Nini Rasni. Kitu ge cek manehna ka kuring. Da kuring mah teh nyaksian kumaha mimitina nyuprih ilmu kitu. Nini Sarni nyebutkeun anu dipuhit ku Aki Sarja teh disebutna ilmu kasemaran. Kumuhit eta ilmu Aki Sarja salian ti bisa panjang umur teh oge awakna teu teurak dikadek, teu teurak dibedil. Malah si Aki mah bisa ngaleungit sagala teh cek Nini Rasni. Nyatang tu can kungsi kabireungeuh ku Nini Sarni bisa ngaleungit nama. Ngan loba nu cacarita saban dibeberi ku Belanda dina zaman Pangeran Surya Atmaja. Can pernah kacerek lamun diberi numput ka guha teu kapanggi. Bapana Ki Sarja jadi prajurit kerajaan Sumedang Larang, Aki Sarja oge kitu jadi prajurit karaton turunan ti buyut Paraja. Nyaeta prajurit Sumedang Larang zaman beh ditupisan. Anak-anak nu 8 kabehna 10 maot. Nya kabehna 10 geus maot 2. Katut incu-incuna sebenarnya mah geus dibareto ngageurisankan Aki Sarja teh miceun elmuna. Ngan bae Aki Sarja teu nembalan bisa jadi teu nembalan teh sabab manehna bingung. Baheula cenah zaman bela kesenteng loba muhit ilmu kayaning ilmu pangabaran, pangasalan, karahajuan jeung sajabana. Guguruna teh ti bapana sorangan nu ngaranna Ki Keta maksud teh. Ngan bedana area nu jadi bapana mah sabada sakabeh elmuna diturunkeun ka Ki Sarja geuwat dipiceunan. Nu matak bapana mah umurna oge teu panjang-panjang teuing paling 120 tahun. Ari Ki Sarja mah kalah kahaben dikukut eta ilmu teh. Ayeuna ge geus loba limpeuran, geus poho deui kana ngaran elmuna teh. Komo kudu ngapalkeun jampe nyabut nama. Jiga anu kaalaman ku Uyut Dharma 140 tahun urang kampung Nyublek di Bandung tebeh wetan. Dina umur sakitu tanagana masih bedas sanggup keneh ngarabut sampe satangkal ku sakali rabut. Ngan bae ibarat karoseri mobil anu geus butut tapi mesin anyar. Tanaga lumpat bedas tapi karesorina pasiksak tah kitu nu kaalaman ku Uyut Dharma oge. Sababaraha kali gering ripuh ngan teu diubar-abar cager sorangan.
Cenah jalma biasa Uyut Dharma oge boga ilmu hesep ae, kajaba ilmuna dicabut, carananya Uyut Dharma kudu maca amalan jeung nyabutna. Ngan bae Uyut Dharma teh bisa sabab kalimah amalan nyabut ilmu teh geus poho deui cenah. Kudu ditanyakeun ka guru Uyut, ceuk Uyut Dharma. Di mana guru Uyut teh? Itu di Sanghyang Sirah ujung kulon, tembal Uyut Dharma deui. Lamun Uyut Dharma ayeuna umurna 140 tahun, atuhnya sabaraha ari umurna jadi guruna. Tangtu guruna ayeuna mah geus maot, jadi kudu diogan lembutanana. Tah dina hiji peuting masa waktu Uyut Dharma gering ripuh, Uyut Dharma jiga nu keur ngobrol jeung jalma. Ngan sawaktu panto dibuka Uyut Dharma mah keur sare ngaringkuk. Ngan lamun panto dipendetkeun deui kadenge deui sora nu ngobrol. Sebenarnya Uyut Dharma teh keur ngobrol jeung guruna nu mangkuk di Sanghyang Sirah. Bisa jadi cenah nu jadi guruna mah keur macakeun jangjawokan paragi nyabut ilmu, cina diapalkeun ku Uyut Dharma. Isukna Uyut Dharma jag-jag deui, teu katinggal gering malah nimba cai di sumur ku prak-keprek gawe sapopoe deui. Saminggu ti harita, wujudna Uyut Dharma manggihan Uyut Dharma keur sujud salat subuh. Ngan cenah sujudna lila-lila teuing ngan basaku puyutna dipariksa tetela Uyut Dharma teh geus taya nyawaan. Ceuk urang maot sote, ceuk ukuran gaib mah henteu. Geura soke saminggu deui cenah saminggu geus dikurabkeun bongkar kuburanana. Moal kapanggi awak Uyut Dharma. Saha nu luas ngabongkar kuburan. Uyut Dharma kusakadar hayang mastikeun yen jasadna Uyut Dharma leungit. Sabenerna ari Uyut Dharma mah geus indit ka Sanghyang Sirah. Disebutkeun yen di Sanghyang Sirah aya jungkrang lungkawing sisi laut. Tah dina guha-guha jungkrang lungkawing teh leubeut ku sayang walet kualitas unggul. Dijaga ku sabangsa jin jeung dedemit ngan dikapalaan ku Uyut Dharma cenah kasugri. Sing saha anu hayang mipit sayang walet ti dinya kudu amitan heula ka Uyut Dharma. Teuing soal kaedinan henteu mah ngan meureunan piraku ari turunanana di persabenan mah. Taya kajelasan ha Uyut Dharma teh aya anu arindit. Nah turunan Uyut Dharma teh aya anu arindit ka Sanghyang Sirah ujung kulon pikeun ngalah sayang walet. Ieu kajadian di Parakan Muncang Sumedang kalolobaan mah masyarakat nyebut Kerajaan Parakan Muncang. Dumeh lokasi karatona aya di wewengkon Kacamatan Parakan Muncang. Padahal ngaran kerajaan mah Biratakarta. Raja ngayakeun bedol nagara sakumna rakyat dibawa ke alam sejen tur muhit ilmu kasajatian hirup. Maranehna mah bakal hirup satungtung dunya aya. Ahli sajarah kungsi nyebutkeun yen di wewengkon Kecamatan Parakan Muncang kaereh ka Kabupaten Sumedang tapi saampar samak jeung Cicalengka Kabupaten Bandung. Kusabab ranahna di Parakan Muncang jalma nyebutna teh Kerajaan Parakan Muncang. Nyokot ngaran tempat nya jiga Candi Bojong Menje disebut kitu teh bane perenahna di wewengkon Bojong Emas saampar jeung Majalaya. Padahal ngaran candi nama Candi Purnahyang teh. Di sisieun situ Cangkuang Garut aya Candi Cangkuang, pedah ayana di desa Cangkuang. Padahal anu nyieun nama anu nyieun candi nama mere ngaran teh Candi Ansuh Gia Dewata Putra. Pon kitu deui Candi Bojong Menje di Cicalengka peda ayana di desa Bojong Menje padahal ngaran nama Candi Wiyutalingga. Kerajaan Parakan Muncang teh beh dieu dirobah ku Mataram jadi satingkat kabupatian nya lahir Kabupaten Parakan Muncang kasugri. Kerajaan Biratakarta teh kaereh kagaluh nu jadi rajana nyaeta Prabu Selangkuning ahli pengairan. Kitu sababna ku pamarentah digaluh teh harita merihpati ka Prabu Selangkuning pikeun nyaatkeun rawalakbok jang kapentingan muka pasawahan. Prabu Selangkuning nyanggupan nya ngerid peti rakyatna pikeun muka proyek pengairan di rawalakbok. Prabu Selangkuning digawena bener hasilna mucekil rawalakbok nu tadina ukur rawa anu pinuh ku reungit jeung lentah teh robah jadi wewengkon pasawahan anu saban waktu ngahasilkeun pare. Rakyat jadi jamuga aya leuit salawe jajar sajajarna salawe leuit lain ukur babasaan.
Ngadengi yen eta wilayah rahayatna sarugema ambar rahayat jaluh loba nu parindah kadinya. Milu bumen-bumen tur baroga pangupa jiwa jeung hasil namu cekil. Maranehna hirup leuwih jamuga tibatan keur cicing di galuh. Mireungeun eta wilayah beuki maju bae Prabu Selangkuning jadi mikir naha cenah aing anu digawe. Aing anu bajoang hasilna bet dibikeun ka galuh. Tah sanggeus mikir kitu manehna boga tekad rek ngumawasa eta wilayah tur ngadegeun karaton sorangan. Anu keur kumawasa di galuh puguh we tugeuna. Prabu Selangkuning tadi tuduh rek baruntak jeung ngalindih wilayah galuh. Akhirna Prabu Selangkuning tadi ancam yen lamun teu taluk bakal dirurug. Kaula lain sieun dirurug urang galuh. Tapi lamun kejadian perang anu rugi tangtu rakyat. Sedengkeun tujuan kaula eudeuh ngajamugakeun rakyat jeung nang tayungan kasalamatanana, ceuk Prabu Selangkuning. Kusebab leuwih mentingkeun kasalamatan rakyat atuh Prabu Selangkuning teh ngajak ambar hayat galuh anu bilu ka manehna pikeun ngajauhan mara bahaya anu dilantarankeun pasukan galuh eudeuh ngobrot ka eta tempat. Hayu, mending ingkah ti dieu ngajauhan pidoreksaeun. Carana urang pindah alam ngamangfaatkeun ilmu kasajatian hirup, ceuk Prabu Selangkuning. Ku eta ilmu sing saha anu ngawasa kana eta ilmu bakal boga umur panjang saumur dunya. Rakyat kabeh samiuk maranehna pindah alam. Jalma leungit ti dunya nyata, karaton agrengna oge leungit ti dunya nyata. Rawalakbok anu tadina geus jadi sawah ublug ablag robah deui jadi ranca anu sapanjang usum kakeum ku cai. Ceuk ukuran panon bonconong sabab ceuk ukuran gaib mah maranehna masih caricing di dinya bari kaayaan ti robah. Karatonna oge tetep aya di Pulau Manjeti. Rakyat kerajaan Biratakarta anu teu milu indit ka Rawalakbok menang sababaraha taun mah teu boga raja. Nu aya ukur patih nu jadi wawakilna akhirna antara rahayat Biratakarta jeung papatih nagara. Baradami tur samiyuk nyusul rajana pindah alam. Namung da ari kumata batin mah ditonggoheun jalan arteri. Masih katinggal rakyat kerajaan Biratakarta milampah aktivitas sapopoe. Nu macul, nu ngarit, nu ngahuma. Ari para prajurit mah biasana kabireungeuh keur latihan perang teteh. Ceuk kolot urang parakan muncang. Ambar hayat Prabu Selangkuning anu samiyuk pindah alam teh ku urang camis mah disebutna bangsa onom. Onom teh popoyokan ka Prabu Selangkuning anu nelahkeun maneh Prabu Anom teteh. Mohon sakapeung mah sok nguping nami onom-onom gitu teh. Namung naon eta teh? Abdi mah teu apal. Ngan sanajan kitu, ari taram-taram mah nyebutkeun yen onom mah cenah sabangsa jurig. Kanggo nu wakal kana ibadah mah ngajauhan hal-hal sarupa kitu teh. Komo nu sifatna tahayul mah. Anu resep nalungti ka halal gaib mah nerangkeun soal makhluk gaib teh. Aya rupa-rupa makhluk gaib teh, tapi teu sakabeh makhluk gaib disebut jurig. Makhluk gaib teh aya jin, aya malaikat, tapi aya makhluk gaib antara jin jeung malaikat nyaeta manusia anu geus maot, tur anu aya kari lelembutna. Tapi aya makhluk anu asalna tina manusia, tapi ngalaman maot. Teu ngalaman maot maksud teh. Tapi ngahaja pindah alam ka dimensi sejen jadi makhluk gaib. Nya bangsa onom teh kasup kana kriteria nu ieu meureun. Cenah malaikat teh makhluk gaib, tapi lain jurig. Arwah nu maot oge lain jurig, jalma anu pindah alam oge lain jurig. Istilah jurig mah ukur bikeun ka sabangsa jin kafir anu sok niru-niru rupa-rupa jalma anu geus maot. Tujuanana ukur deuk ngagoda manusia. Tujuanana eudeuh neangan kauntungan ti manusia anu bisa kagoda. Makhluk gaib teh cenah di luar jurig, jin kafir jeung jin jahat. Teu nyieun kajahatan jang ngaeksploitasi manusia pikeun hiji kauntungan. Malaikat moal nyieun kajahatan, arwah manusia oge moal nyieun kajahatan. Makhluk anu tadina manusia
tapi pindah alam karena dimensi sejen muada leka ka jalma anu teu boga sabab-sabab nya sabab-sabab ayana permusuhan mah. Loba makhluk-makhluk pindah alam teh nganti kabeh disebut onom. Onom mah ukur jang sesebutan ku anu ayeuna ngagegeh Pulo Majanti. Sebab aya riwayatna pangna maranehna disebut onom teh. Ari Pulo Majanti teh kasugri hiji gugusan pulau leutik baheulana mah aya di tengah rawa. Ayeuna pernah teh di tengah pasawahan anu negla mayakpak. Baheula mah asup ka wilayah Ciamis, ayeuna mah kaereh ka kota Banjar. Dina waktu-waktu anu tangtu sok loba jalma anu ngahajajarah kadinya bari rupa-rupa pamenta. Saban bulan mulud minangka waktuna jalma daratang ti mana mendi teu kurang-kurang anu ngahajat tatapa oge. Ceuk mitos mah Pulo Majanti teh sabenerna mah hiji karaton agreng. Ngan ayana di alam dimensi sejen ukur jalma-jalma anu boga pangaweruh khusus anu bisa mireungeuh yen di dinya teh aya karajaan tur pepek ku pangeusi. Cenah kaayaanana teh bina ti jalma zaman baheula. Papakeanana juga jalma zaman baheula jeung warna pakaianana kabeh sarua warna hideung. Mun awewe mamake samping jeung kabaya warna hideung pon kitu deui lalaki di baju kampret di calana sontog atawa gombior. Diikat pulas hideung kahirupan sapopoena oge jiga kahirupan di pilemburan urang. Ngan Sunda baheula pangupajiwana kana tani, kana lintar jeung kana ngahuma atawa malawija. Prabu Selangkuni ngadegeun hiji karaton anu kacida agrengna jauh leuwih agreng ti karaton Galuh. Tapi ka tahun 2000-an mah sawatara urang rancah mah sok rajin kawenehan cenah. Contona tengah peuting jemplang-jempling hawar-hawar ngadenge anu tatanggapan beuh gamelan. Jiga-jiga keur aya seni celempungan atawa malah jiga keur aya nu nanggap wayang. Cek urang kaler cenah nu hajat teh di tebeh kidul, cek urang kidul cenah kadenge namah di tebeh kaler. Ngan sanggeus isuk ngalobrol da eueuh nu boga hajat deui cenah. Cenah mah anu hajat teh bangsa onom, malah lain sakali dua kali. Kahareupeun imah penduduk kadenge tok-tak nasora sapatu kuda maniting koloprak. Jiga-jiga aya alitan ponggawa tarumpak kuda nuruturkeun kareta kancana nya ukur sorana ting kirincing tarik. Ngan penduduk anu ngadenge ukur ngahep-hep. Sabab logikana hareupeun imah teh ukur gang leutik mustahil aya alitan kuda anu ngaliwat bari ting kadepruk. Ayeuna urang ngabahas Ribaduga Maharaja Prabu Siliwangi kasugri. Nurutkeun catatan sajarah resmi mah da eces. Iraha Prabu Siliwangi lahir jeung iraha maotna. Tapi beda deui ceuk kapercayaan tradisional. Prabu Siliwangi mah henteu maot sabab inyana nyupri ilmu kasajatian hirup. Ceuk salah sahiji versi catatan sajarah resmi beunangna kalangan akademisi mah Prabu Siliwangi teh nya maksud nama Prabu Siliwangi di dieu mah raja Pajajaran kahiji anu keur anomna katelahna Raden Pamanah Rasa. Lahirna teh tahun 1400 hiji Masehi, maotna tahun 1520 hiji Masehi. Ieu teh salah sahiji versi akademisi sabab ti kalangan sejarawan oge bareda pamanggihna. Ngan meureun anu mantak minculak mah nya pamanggih sawatara kolot nu baruga dongeng tradisional we. Sabab cek maraneh nama Prabu Siliwangi mah boga umur anu panjang, malah kolu aya nyebutkeun yen Prabu Siliwangi mah teu maot. Maranehna baroga dongeng masing-masing ngeunaan Prabu Siliwangi. Bukti yen Prabu Siliwangi boga umur anu panjang. Sabab 25 tahun sabada turun tahta nyaeta tahun 1520 hiji. Masih ngalalan ngambah dunya. 25 tahun sampai pangsiun. Prabu Siliwangi ngalanglang Nusantara. Tapi 25 tahun sabada pangsiun enya ngalanglang hampir 3/4 dunya. Eueuh bukti tinulis kabeh oge ugur bejalisan. Kieu cenah, yen 25 tahun bada turun tahta, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi teh ngayakeun lalampahan jauh ngalang-lang dunya. Di salah sahiji karajaan di Eropa dipenta kamandangna kumaha carana sangkan bisa ngadegkeun nagara umurna panjang jika kerajaan Sunda
nyaeta tahun 668 tapi ke tahun 1578. Prabu Siliwangi mere ceramah pa ilmuwan tata negara diantarana nerangkeun naon anu dimaksud tritangtu dibuana. Saterusna ieu palanggeran etika di tata negara Sunda diadopsi tur lahir trias politika. Kamana saterusna Prabu Siliwangi sabada ngalanana 25 tahun di mancanagara. Eueuh catetan jeung eueuh nu ngadongengkeun deui. Ngan bae anu bisa ngadongengkeun lalakon Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi mah cenah henteu maot sababnya kitu teh dipercaya boga ilmu kasajatian hirup. Ari salah sahiji alat atau perangkat anu bisa ngahontal eta ilmu nyaeta uteuk. Ceuk anu nyaho rata-rata manusia ukur ngagunakeun kamampuh uteukna sahandapeun 3% tina kamampuh atanapi energi uteuk sagemlengna. Anu ngahontal atawa ngaberdayakeun energi uteuk 3% teh geus dianggap jenius. Saperti Einstein contona anu geus bisa ngaberdayakeun 100% energi uteuk. Salah sahijina nya Prabu Siliwangi. Ku kituna teh mampu ngagunakeun uteuk 100% bakal teka kurung kuruang jeung waktu. Bisa aya di mana bae dina zaman naon bae, boh zaman anu geus kaliwat, boh zaman anu bakal datang. Ieu ilmu kasajatian hirup teh kasugri. Nya hese dipercaya sabab eueuh literasi, hese diteangan buktina. Tong baroning masalah eta adalah anu leuwih leutik ngeunaan latar tukang Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ge. Kalau lobaan mah henteu nyaho da eueuh literatur atawa informasi tinulisna. Contona bae yen Prabu Siliwangi ahli botani saeutik pisan anu nyaho. Padahal cenah Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi teh leubeut ka nyahona dina bidang tutuwuhan anu neba loba di tanah Sunda. Sakali mangsa Prabu Siliwangi ngoplos 500 jenis tutuwuhan dirieus di jieun ubar herbal. Lamun jalma mayang nginum cair ramuan ieu bisa boga umur minimal 500 tahun. Eta jenis tutuwuhan anu 500 teh tepi ka kiwari oge aya di Kebon Raya Bogor. Ngan bae jalma kiwari teu apal anu mana bae. Sabab aya puluhan ribu jenis tutuwuhan di dinya. Prabu Siliwangi bisa ngaramu 500 jenis tutuwuhan obat panjang umur teh oge ladang nampak pangwarah ti luluhurna kasugri pamiarsa. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya, ieu carios pahlawan samudra ieu sanaan merdeka permana urang cekapkeun we ka dieu. Nah ieu teh carita sajarah lain sabab pancek etika akademisi mah hiji kejadian disebut sajarah saupama puguh bukti tinulisna katut patilasanana. Atuh ieu mah dongeng meureun, mangga teh teuing. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya, urang cekapkeun deui ka dieu, urang anggap rengse ieu carios pahlawan samudra. Mudah-mudahan naon rupiah nu kadugikeun sing janten pang babaraha manah oge panglipur kalbu keur sadayana. Cenah eta mah dilebetna aya pulunganna sasieun sabeunyeun kangge urang sadaya. Mudah-mudahan jadi amal jariah keur paan merdeka permana oge keur simkuring nu ngadugikeunana. Hatur nuhun hapunten bok beulih aya cariosan anu kirang genah. Urang tepang dangu deui dina carios sareng waktos anu baris dongka. Lajeng kantun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios waluya dongeng Sunda.